Nu paling istimewa dewa qaddarahu manazila. Allah mastikeun ka bulan teh dipastikan tempat-tempat min haitsu sayr dina lempangna horenganan ieu bulan teh teu sambarangan aya manzilahna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Supaya yakin, saya yakin Pangeran teh Allah Sang Maha Pencipta, nyiptakeun langit, nyiptakeun bumi, ieu kuari tambah. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diyaa'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazil. Ya karim, ya ayat kupohar. Wallahu ta'ala izzat ja'ala anu ngadamel syamsa kana panon poe teh didamel ku Gusti Allah teh biaa cahaya anu ngaleuwihan berbagai cahaya mantap ka bahasakeunana ge dia ayat diain aya nurin disebutna padang beuh pohara poek saenggeusna poek cul panon poek masya Allah. Tadina beungeut pamajikan teh kadeuleu barang aya panon poe mah bray kadeuleu sia irungna takut. Naon sih Kak? Atuh barang aya panon poe sia kadeuleu hideung sia ta kadeuleu poe. Bih, tah si kakak atuh. Geus bae pokona barang aya panon poe aing ajib ku panon poe. Kadeuleu ku aing sia gitek-gitekanana ge kan. Tuh. Ieu panon poe pohara diaan. Ulah eta gede lah, gede tah mah. Jarum potong raga kehandap. Kasorot ku panon poe. Kadeuleu masya Allah. Nang sanyeun. Bejana orang Amerika nonyen hayang nyaho deuleu aing beungeut nu mana nu. Cenah Yahudi mana? Sedekeun ka Kristen, sedekeun ka Yahudi. Saha nu nyeun panon poe? Pasti ka Allah. Angkat teu percaya ka Allah. Masya Allah. Wal qamara Allah tega jadikeun bulan sebagai nur cahaya. Tanggal 13 mulai kadeuleu kurang bulan 14 bulan geus eueuh hahala. Dia kurang di hadapan pohon beringin ya Allah beserta sarwiti karim ya Allah ya Allah anu nyana telah menyatakan I love you indah sementak eta teh ya Allah ya Rabbi cinta saksina bulan waduh wahara tarolol sia mantap apa bulan bulan caah berbeda tapi jeung panon poe redup indah sayu senang urang ngeuleuh bulan ca nang sahanyeun Allah nu paling istimewa dewa qaddarahu manazila. Allah mastikeun ka bulan teh dipastikeun tempat-tempat min haitsu sayr dina lempangna horenganan ieu bulan teh teu sambarangan aya manzilahna. Manzilah teh tempat-tempat poros bulan eta ngaranna manazil dijieun ku Gusti Allah fi zamanin wa isrin
Gaya bulan sapeting pindah manzilah malam kahiji aya di manzilah sultan ngarana manzilah teh cek ahli palak. Kemarin harian kedua yang ke diputen ketilu di Soraya kapat tidak bron kalima di Sokah nomor kalima di Hakah gitu, nomor ke genepna di Hanah, nomor ke 7 naziro ke 8 nasor ke 8 nator salambal salapan 10 najabah manzilah tempat lempangna bulan aya ngaran-ngaran urang geus ngaranan kuari nurutan itu. Mimiti aya Jagorawi Jakarta Bogor Ciawi eta tol. Nomor kedua ka dieu Serang naon ngaranna? Tol Serang ka ditu. Ngaranna Tol Merak. Wah. Ulang ngomong atuh sia. Serang Merak itu ngaranna tah ngaranna ka ditu. Ayo. Serang lah. Kan lamun ka ditu urangnya Jagorawi anu ka ditu tah Bekasi kana yang ngaran naon? Hah? Jabotabek. Ah nyoba jangan teh sia. Ka ditu terus nu kuari Bandung kana ngaranna naon? Cipularang. Jawa ka ditu naon tah ngaranna? Cipali kana ngaranna. Sia unggul poe ka Serang teh ngaranna goblok. Aya ngaranna eta. Ya Allah. Hah? Tuh, tol Jakarta Merak. Aduh. Masya Allah. Eta teh ngaranna Jakmer ngaranna. Aos ya mah. Parah ya anak buah teh nyaho kos kitu kos itu acak. Barodo. Tuh kan iya. Ngaranna 28 terakhir ngaranna Batnul Hut. Jadi sapeting tetap bulan teh pindah ke poros. Aya apa gitu? Disebutna manzilah Allah. Mentek urang lamun deuk curat-coret nazima jang dagang azima jang kekuatan azima jang pelet sangarana Sarwiti Sin. Wow sekian nundek diadu ke desa Haji Pendi berarti jatuh nate ya sabaraha tungtung ya sabaraha berarti jatuhna di malam anu bulan kuari bulan naon ieu bulan teh bulan naon misalnya berarti engke ieu teh malam tanggal 14na itu teh manzilah naon tanu kuari di bulan ieu atawa engke di deuleu ujungnya sabaraha berarti teh ngan tilu berarti tilu teh eta anu hayang manjur mah kos kitu jadi kudu dilu urang lain sacoret-coretna balik mak gabungan teh kos itu gadungan gitu teh nyaho teh nyaho arah teh kudu ditu Pendi atuh kudu ditu bajadun hawazun hatoyun hatoyun 8 to 9 P berarti Pak berarti 9 teh N di dal 4 berarti P jeung 4 sabaraha 9 jeung 4 sabaraha 13 cokot 12 sabaraha tuh cokot 7 siapa mandaknya nama dagangna naas bae dihitung eta kada jadi dukun bukan gitu
ieu mentrek nyaritakeun dudukunan ieu mandek nyaritakeun teh maha kawasa Allah wa qaddarahu manazila ya Allah ya Rabb. Jumlahna aya 12 manzilah 28 manzilah nu 28 dibagi karena buruj aya 12 genep bagian shimali 7 bagian shimali ngitungna ti April Mei Juni Juli Agustus September burujun shimaliun Oktober November Desember Januari Februari Maret eta burujun janubiyun aya aturanana jadi 12 mentak dinazomkeun mun urang ngaji palak afhamtun maisarun nun janun asla akasun sabsujun burujun shimaliun okbizun of asdud deskauzun janjatun pebdatun burujun janubiyun yaitu afhamtun artina April hamal geus eta teh ngaranna buruj hamal to usna 9 nah geus aya rumus-rumus urang maisarun Mai saur berarti hun 8 usna 8 oh jadi geus kanyahoan ku urang sangaran sia ustaz teu manjur kajian Muhammad geus mendingan cicing di imah bae dagang moal bejus ya mah da naon geus cicing bae geus sia mah kolot geus geus kahitung jeung deui kadeuleu geus umurna ge geus moal kemana sama lain dipalak dulu raragan apa dah nek 28 dibagi 12 burud tadi shimali genap janubi genap artinya shimali teh ieu kaleren garis khotul istiwa genap kiduleun garis khotul istiwa genap di luhur ngaranna madarul i'tidal mun di handap di bumi ngaranna khotul istiwa mun di langit ngaranna madarul i'tidal moal kaliru teh falak-falakna kullum fi falak yasbaun wal qamaru qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunul qadim ieu ayat teh nyambung jeung ieu wa qaddarahu manazila ya Allah ya Rabbi ieu belajar urang ilmu falak jang naon teh belajar ilmu falak teh ieu ke bakal tadi jelaskeun anu jelasna kan urang deuk kiblat teh deuk kiblat ya urang di mana ayeuna Indonesia di mana Tangerang ya garis satu istiwa 3 garis satu istiwa ka dieu urang teh sabaraha darjah oh ieu teh urang teh genep darjah lewe setik Mekah mah kaleren garis satu 21/4 jadi berarti urang teh ya ieu kiduleun garis satu istiwa sedengkeun Baitullah mah kaleren garis satu istiwa mantep ulah lempeng kanyahokeun heula ku urang teh mana barat mana timur mana selatan mana utara geus lempengkeun tah geus lempeng urang nyaho barat utara timur selatan lembang urang ngagarit da negara urang daerah urang 6 derajat 3 garis satu istiwa nyieun deui ka ditu 21/4 derajat lempengkeun make tali nah nu bagus mah urang babarengan neangan benang ti dieu ka Mekah ayo jauh cumanya di jalan atuh geus lah aya ngaranna kitabna rubu takribul maksud make rubu eta klasik ngaranna kuari make HP asal HP-na anu bener urang error sieun mah heran ku kula tita coba ngaji urang dek salat ya coba pangompaskeun di masjid dia nya kompas ini mah salah cenah masjid kunaon teh urang kudu ka ditu jauh amat sih ieu mah hulusiana nu error goblok atuh jauh basa ieu bener-bener ngulon paling lah saeutik itu salah ieu mah lain ngidul mah teu percaya aing ka HP sia tah eta kan hese kos kitu can orang bener datang ka detik ieu kula mah teu percaya sabakatul hipri beraca teu aing mah teu percaya sebab can orang bener nah eta
orang ngitung kuari make takribun haji ku urang kita klasik. Tapi klasik mbah sikeun luar biasa, istimewa. Mantap ketika Amerika datang ke urang ditangga robah mimbar masjid melalui MUI lantaran ieu robah negara baca Quran. Kulun fi falakiyas bahun. Boro-boro palak robah saeutik kareta bae kareta. Bere belok saeutik atuh ujianan hancur. Ulah palak bulan jeung bintang jeung matahari komo bumi cenah teh geus berubah kitu berubah teh anjing. Teu percaya ieu mah sebabna Quran wa qaddarahu manazila. Eta teh geus mastikeun manazila qaddarahu. Beulah mun kurang dibaca tafsiranna ngageser saeutik kiamat. Mantap begitu rame-rame isi ulama jadi barodoki heran aing. Baca atuh tafsiranna ulah hiji kitab. Baca atuh palakna. Kok bisa ngageser saking saeut? Bisa ngageser kudu nuturkeun ka Yahudi. Ya. Kajian dipaksa ditah moal aing mah deuk salat aing bae. Wa qaddarahu manazila. Iyalah bulan. Nu mantap kareta teh kareta. Ye. Ku ulah-ulahna mengkol mun aya jalan raya eta teh make hahalang tiu kan gitu kan beusi kareta ka dinya ka jalan gitu. Tuh siapa ada salah bodoh loba kejadian lantaran eueuh hahalang kareta ka ditu ngeunahkeun meureun ka kareta cuma ka ditu nyaga kejebur. Pernah terjadi keluar tidak rel di leles kerjaan gua di Garut sabaraha ratus supaya raga kereta keluar tina relna aneh geus kitu bae barang diteliti sambunganana horenganan eta aya nu kaluhur saeutik tah sambungan saeutik bae ngageser ngaguling kereta komo ieu ku qadarna manazila wal qamara qaddarna di kumaha ulah maka percaya ka Yahudi atuh urang aju urang bobodo mui deui nu dongengna oh di kararompas kudu ka dieu kudu ka dieu dibilukeun ku Yahudi kon nurut bae kula doang nu teu moal aing mah masjid aing mah geus meunang ngompas palak titik cenah berubah kajen geus kieu bae moal mah berubah dengan dalil Al-Qur'anul Karim begitu dibaca berubah setik kiamat bakal mual ayam berubah setik ketika ya Allah bahake bahasana ge geus lamun cek tukang ngaji mah langsung ka harti bahwa qaddarahu manazil wa qaddarahu mastikeun jadi kalau mun geus make bahasa wa qaddarahu teh geus mual aya robah pasti mastikeun teh 28 dibagi 12 dia satu bayakun likuli barjin manzilani wa sulusun tiap buruj engke bakalna aya 2 manzilah seperti lu cicingna bulan ai buruj sabaraha wal buruj indahum salasuna darjatan ai buruj eta 30 darjah ai darjah sadarjah 60 dakikoh ai sadakikoh 60 sawani ai sasawani 60 sawalis ai sasawalis 60 rawabi ari terus eta ka ditu datang ka nu teu kaharti ku urang tuh kan pasti sama hitungan karung bae diajak hitungan palak ya puyeng mah mantap engke kahitung ya maksudna kahitung ya perputaran bulan sapetingna teh samanzilah belok pindah manzilah sapoe sapeting teh ya mun make jam 24 jam tapi lamun burujna haleuwihan sebab nyana wayak taul qamar biharkatil khassa fi kulli yaumin bilailati 13 darjatan 13 darjah wa 3 daqaiqa 3 dakikoh wa 53 saniyah jeung 53 sawan
Jadi lamun dijamkeun leuwih 24 jam nya nama di dieu sapoe-sapeting teh ieu mah salasa asarota darajah. Jadi berarti kitu dikalikeun kurang 13 darjah kali 60 cepat 98 tekardi aing oh ya nah iyalah lamun kurang diteliti terus bakal kanyawan lempang panon poe lempang na bulan aya aturan-aturanana jarak antara bumi jeung matahari jarak antara bumi jeung bulan manzilah-manzilahna aya anu cepet lempangna aya nu rada lambat lempangna geus dihitung kabeh ku ilmu falak ieu teh wa qaddarahu manazila masyaallah karim urang mah geus tarima asak wae kuari ya nu mendak ke kaditu nama aya basito aya kabisah kemudian ke aya ngitung waktu teh syamsiah aya qamariyah masyaallah di lemur urang ge aya ni syamsiah aya ni qamariyah aya tuh kan sia giliran nu kituna beh aya itu urang mantak henteu pernah teu tepat Kiai Mansur make sulam munairen masyaallah kamari riwah-riwah politik lamun konsisten jeung urang teh bener-bener sesuai jeung aturanana moal kudu nyelimpang saeutik-eutik aja santri mah kiai mah ulah hese-hese sebab naon syarat-syarat ru'yat tina pikih urang geus dibaca kudu bener-bener tabarruk lillahi taala ulah karena lamun make karena engkena muatan-muatan politik asup kadinya baik eta di politik partai maupun di organisasi atau di sedek engke ku Yahudi urang memake kitab urang bae geus aya di dieu menanti Uzbekistan Ulubek geus pernah pan urang ziarah ka ditu di mana coba sia yo bisa mah teu milu di hotel paling tadi ajak cenah hotel kerek bae bajar milu bae ku kabehan makan henteu cenah teu jauh di mana Ulubek cenah makamna di mana ayo coba kagambar henteu kota di mana ayo keureut ceuli datang ka inget keureut ceuli dua ingat ta dua dipersilahkeun teu jauh jarah cenah mah sebab naon sebab Ulubek mah memehna teh pasar jadi punya nama kriweuh ku pasar bae kami mazarnya mah teh ya loba baju ke asup eta makam ki Ulubek di dinya ahli palak aya merekna di dinya terus kabelah ditu terus aya museumna teu nyaho nya mah kami mazarnya milihan kaos ya di Puri Ambalaya kaos natas ya Allah paling kaajak be ongkoh di heran engge iya luar biasa masyaallah ya geus urang boga tokoh palak nu aya urang di dinya geus urang make durusul palakiahna geus jelas kemudian make sulamna geus jelas jadi aya nu ngomong-ngomong salah tak nu nyalahkeunana adukeun heula jeung nu make nu nyalahkeun kan wake boga sejarahna di Tangerang teh aya ahli palak ternama baheula anu usul kaki Mansur tina 12 derajat mohon diturunkan menjadi 8 derajat turun sebab wake ada bulan aku 8 derajat berikut tadi turun genep derajat urang mah kadeuleu dengan 6 derajat bulan wake kadieu mah wake jelas hitungan tapi langsung di deuleu turun menjadi 4 derajat kadeuleu keneh bae jelas bulan teh menjadi darjatani paksaro tutup geus di dinya lamun di bawah 2 derajat moal kadeuleu ka jeung bulan tajribah bener tapi darjatani paksaro kadeuleu bulan wake ka dieu mah wake teh jelas kadeuleu ku 2 darjat teh kumaha deui atuh pan urang teh titah puasa teh sumu liruyatihi wa filuriyati liruyati ruyatna geus jelas kadeuleu arep endi sisira arep endi wede mengkonon ge lah sirama wis lah aja cacalaton wis sira
Iya kan wake. Jadi ulah diperebutin masalah darjana wakena kuari mah jelas. Aya kitab lah geus tah nu kos kitu teh permasalahan nu dipermasalahkeun di zaman Habib Usman. Aya kitabna boga abah mah ulah dibaca teh kitabna. Geus moal kadeuleu ku bangsa matan-matan nu karariung. Itu mah mata jahe kabeh atuh. Neuleuh palak ya boga kadeuleu. Eta geus tentang. Terus ngaji di itu di mana di murid Syekh Mansur langsung Ki Mansur di Cipanas Papih ngaji deui ka Cianjur lantaran dicarekan ku abah dicarekan baru dicarekan teh sia ngaji kos kitu bae ngaji deui balik kawinkeun asana aing ya ngaji deui tah ngitung jadi cobaan ngitung ku abah barang ngitung tah ieu bener guys waktu pertama mah tah salah gitu. Oh kurang tahqiq berarti oh geus sekarang dokin geus kurang memakai ieu bae teu kudu ngajak-ngajak ka batur yakinkeun ieu bener titik geus beres datang ka kuari si adik milu rek mikeun sabodo si adik milu kok ditu los kan ruyat tadi bayar teh emang bener ruyat dibayar aing deuk nyana beneran teh ruyat dibayar aya tim ruyat dibayar bener tah teh dina pikir kok calangap sia itu. Aduh. Gas, masing-masing we gas tah mah urusan kepentingan aing mah kepentinganna jeung Allah. Sia mah kepentinganna jeung duit los. Beres. Lain kitu urang bebener beler ya, lain haju urang masing-masing. Mantak naon hiji keuna tu pendapat teh nu ieu make sulam nu ieu durus nu ieu make nyukom nu ieu make nanti happy marriage nu ieu deui happy new year nu ieu deui happy baby pokoknya happy lah jangan atuh hijikeun mandang naon ketika aya kelas aya kesalahan di mana ye coba wakena kumaha tinggal kitu basi hese jadi urusan kadeuleu ngitung aju deuleu beres ngitung aju tigali atuh beres geus sabaraha puluh tahun urang ngitung gitu rapih di zaman Pak Harto sakitu mah rapih jadi jelas mudik lebaran jelas weh si Iki mah ora jelas ge lah wong Jawa arep mudik ora jadi ruyate ora hasil lebaran ning pending ya era deui ibadah jadi kos kararieu Masya Allah matak naon nu geus rapi mah tinggal dirapihan deui